A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi kiram wa ila hadrati khususan Nabiullah Khidir alaihi salam Balian bin Malkan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Sunnah Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa khususan Syekh Salim bin Salim wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadirati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Mama Pakih wa khususan Jalani radhiyallahu anhum ghafarallahum dzunubahum wa sulihim wa furu'ihim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh sa'an Nawawi Imam Nawawi fi Tibyani dina kitab Tibyani ajma'al muslimuna mapak lah saha ulama alal wujubi kana wajibna ngaraksa sianatil mushafi kana ngaraksa Quran wa andiramihi jeung ngamuliakeun anak Quran mushaf. Qala ashabuna tos ngadawuh sa ashabna urang sadayana wa ghairuhum jeung liana ashab walau alaqahu jeung lamun ngalungkeun kana mushaf sa muslimun jalma Islam bi qaduratin dina tempat kotor walayadu jang ari nyuhunkeun bilai pangraksa. Bagus deh Allah ta'ala hal namul Allah sarul mulki mangka jadi mulki saha jalma anu ngalungkeun anak kafiran eta kufur kafir. Qala ngadawuh ulama yahrum haram non tawassudu nyan cumantel ku mushaf bal tawassudu balik rahati nyan coba bantal merenya bantal nyan bantal ku mushaf bal tawassudu jangan balik dari itu nyan bantal hadik kutiba ilmil haramun kusala sajina pirang-pirang kitab ilmu haramun eta haram wa yustahabu jang disunatkeun naon yen ayaku malil mushafin nangtung si jalma kana mushaf idza qudima di mana didatangkeun naon mushaf alaihi kaitu jalma lianal kiamah karasanya nyana nangtung mustahabu neta disunatkeun lil fudhalai ka pirang-pirang anu arunggul minal ulami hal natapti ulama wal akhyari jeung pirang-pirang jalma anu aralus wal musafi mangkari musaf awala eta leuwih utama unggulna keunggulanana masih kene dina masalah haram anu batal wudunya haram opat perkara haram salat haram tawaf haram ngusap Quran haram mawa Quran ya, dan terakhir keempat haram mawa Quran kamari can beres
bener Imam Nawawi, makanya aya ulama teh aya Imam Nawawi, aya Syekh Nawawi gitu kan. Sana Imam Nawawi Tibyanin na kitab Tibyanin dina raraga ngamuliakeun nana Al-Qur'an eta antos ngajadikeun rempugna para ulama cenah kana wajibna ngaraksa Qur'an gitu. Jadi diraksa setiap lembaran-lembaran, setiap huruf-hurufna itu diraksa. Jadi urang ge ulah nepi ka nekadkeun nyasamakeun Al-Qur'an. Kudu dibedakeun Al-Qur'an jeung buku-buku nu sejenna. Gitu. Dina cara mawana, dina cara nyepengna, itu Al-Qur'an kudu dibedakeun. Ulah disarwakeun jeung buku nu sajen, buku sajen dijiwir. Meuteun naon buku-buku sajen gitu mah. Tapi buku-buku ilmu mah seperti kitab-kitab catatan ulama, komo Al-Qur'an itu teh meunang. Wajib ngaraksana urang, wajib ngamumulena. Tapi ka kolot baheula mah disuhun mah Qur'an teh. Gitu. Naon margina disuhun? Kusabab kemuliaanna Al-Qur'an. Urang mah teu nanaon, urang nanaonan dibanding Al-Qur'an. Gitu. Makana dina raraga ngamumule atau ngautamakeun Al-Qur'an dina cara nyepengna, cara nyanakna, cara macana. Ulah nepi ka maca Qur'an teh kaluhuran kitu, kaluhuran ku sira ulah. Gitu, Qur'an ditangga itu lurus. Ayeuna digolerkeun di handap Qur'an ulah. Disajajarkeun jeung suku urang. Naraga ngamuliakeun Al-Qur'an gitu. Jadi ke dina hati urang kudu takdim, ngagungkeun. Gitu. Aya rasa ngautamakeun, bedakeun Al-Qur'an jeung buku-buku sejenna. Gitu. Itu wajib itu urang. Soal umat Islam ngagaduhan kewajiban yaitu ngaraksana Al-Qur'an, ngagungkeun Al-Qur'an. Tasur ulama wajibnya. Syanatil mushafi ngaraksana mushaf atau Al-Qur'an wahtiramihi jeung ngamuliakeun nana mushaf. Eta. Ya pokokna mah ulah aya rasa Qur'an mah sarua tulisan kertas. Kertas nama sarua. Tapi kan eta eusi kertasna eta teh ditulisna kertas eta na. Qala ashabuna wa ghairuhum walalaqahu muslimun fil qaduratin walayadu billahi ta'ala sara mulaki kafiron. Kumacana jangan lamun ya Quran teh ante Quran ya mah tulisanana Quran teh soek. Sedangkan lamaran-lamaran eta teh nepi ka dinaon dipiceun kana wadah runtah. Wadah kertas-kertas nu sejenna. Atawa Quran nepi ka Quran dijual ongko meuli Quran terus dijual kunaon geus bulukan ka tukang rongsokan ku tukang rongsokan dihijikeun di gudang buku-buku nu sejenna nepi ka sok ngeri eta. Nepi ka hiji mangsa maulin ka gudang rongsokan di dinya meureunna bangsa kitab ulama dijual di kilo termasuk aya Al-Qur'anan eta di dinya ya Allah ceng teh ieu jelema eta. Eta Quran tanya di ieu wah tadi ngaran di gudang teh meureunna dihijikeun yang barang-barang anu ngaran lagi barang urut kantong sokan teh. Nah, kumaha cenah lamun kitu tah dialungkeun kana tempat nu kotor. Dialungkeun kana wadah runtah eta Al-Qur'an. Qala tos ngadau ashabuna saha pirang-pirang sahabat orang wa khairu orang sadaya jeung liana ashab para ulama katanya. Walau alqahu muslimun fi qaduratin
walau alqahu muslimun jeung kanhu kana mushaf saha muslimun jalma Islam biqaduratin dina tempat kotor, karena tempat kotor dina tempat kotor dialungkeun. Nah kana sampah, pada sampah. Nah kaburuan, nah kumaha. Wa iyadu billahi nyungkeun pangraksa ka Gusti Allah nya, naudzubillahi min daliknya lamun nepi ka kitu. Tak kumaha cenah aya teh Quran teh dialungkeun ye teuing kesel teuing kumaha eta. Entang boro dialungkeun kana wadah runtah, entang boro dialungkeun kana wadah nu kotor. Nyasat minahkeun bari teh sopan cara minahkeunana itu geus kurang hade, kurang adab. Cara mawana we disarwakeun jeung mawa buku nepi ka dijiwir moal Al-Qur'an teh koloyong berlempang di kitu-kitu. Nah, kumaha cenah lamun kitu mah dialungkeun. Tah walau qahu muslimun jeung lamun ngalungkeun kana mushaf sa muslimun jalma Islam piqaduratin dina tempat kotor wa idadu billahi nyukeun bangsa Gusti Allah nya soro mangka jadi samulki jalma anu ngalungkeun eta kafiron eta kafir kufur itu kufur. Najan urang mangih kertasna soek ieu saceuwir ieu tilis sidik ieu keteras Quran tetep urang kudu ngamuliakeun katanya. Bahkan ulah Quran dieusian ku urusan dunia, ya Quran dipake nyeng celengan nyimpen duit pajarkeun mah teh ku cegik cenah ulah katanya. Ada yang marek nyirian Al-Quran we hanca tapi dicirianna ku duit bari naon bari nyeng celengan ulah pese ku kertas gitu nyerian. Tak urang kudu ngamumule Al-Quran teh sabab eta teh naon kalamullah dina waktu urang macana seolah-olah urang keur komunikasi sareng Gusti Allah gitu. Pokoknya mah Al-Quran ulah disarwakeun apakah dina sagala rupana. Komo nepi ka ditinjak gitu ya Allah. Gitu. Naudzubillah-nya Gusti. Atuh urang teh macana taracik atuh ulah nu kita dikitu-kitu nya. Quran teh. Tah lamun nembe ka ngahaja ngalungkeunana atau dialungkeun kana tempat kotor. Eta kumaha? Sur Syekh Nawawi sara mulkil kafir. Jadi eta jalma jadi eta jalma nu ngalungkeun Quran eta jalma kufur. Kufur teh pagaweanana, kafir teh jalma. Jalmana. Kumaha cenah aya lamun ieu teh imah teh kabanyiran sedangkeun di dinya teh aya Al-Qur'an. Kotor kunaon eta kotorna Al-Qur'an ku cai da puguh banjir aya leutak aya naon dina Al-Qur'an teh. Dihijikeun we jeung runtah beras sarua kufur. Gitu. Ada bisi urang ge nya. Mangih Al-Quran sok buru-buru wasuh we poekeun eta mentak aya nama kadang-kadang saur padorakan teh nanti pabalata ku ayana naon ku ayana minimna ilmu gitu. Quran ge maneka disarwakeun jeung buku nu sajena eta ulah urang mah kenai batur malah teu apaleun meureunna. Kita orang mau ulah orang diajar ngaji supaya apa? Tata cara maca Al-Quran, tata cara mawakna, dina diukna, dina nangeuna Al-Quran itu aya etika eta tata cara, teu asal-asal. Ulah disarwakeun jeung buku-buku nu sajena. Ayeuna mangih Al-Quran dinda diburu sok buru-buru pulung. Sok sanajan eta saceuwir. Gitu. Katanya.
Kumaha cenah lamun ieu mah jangan Al-Qur'an tadi pakai bantal, dipakai ganyel. Aduh, ya lomari dengdek wae, aya Quran soek mah tilep lepkeun pakai ganyel lomari. Ya Allah, Gusti. Kumaha cenah tah lamun kitu tah? Pakai bantal. Qala parantos ngadauh ulama wayah rumu jeung haram tawasuduhu naon nyen bantal ku mushaf. Bantal adi sarean ieu mah Al-Qur'an sarua bae ganyel sirah berarti bantal teh ganyel. Itu pakai ganyel naon we ieu mah. Ya Al-Qur'an aya Al-Qur'an saceureuh tilep ganyel lomari urang supaya henteu aya goyagan. Haram teu meunang. Itu orang teu meunang urang. Kade nya urang. Kumaha cenah lamun ieu mah kitab ulama, modal kitab Sapinah atau Kasifatu saja. Kitab Fathul Muin, ya Natu Thalibin, Tarseh atau kitab-kitab nusanya Fathul Wahab, enak. Kitab-kitab kuning gitu kitab-kitab. Kumaha cenah lamun kitu tah? Dipae mah daeung saut-autan dipake ganyel we. Kumaha cenah lamun kitu? Bal tawassudu ahadin kutubil ilmi. Balik tari nyeun bantal ahadin ku salasanya kutubul ilmi pirang-pirang kitab ilmu haramun eta haram teu meunang. Matak buku-buku itu nalomari nepi ka sabarulukan yang sing alafir naon tah eta. Ilmu buku-buku nepi ka geus ada catatan-catatan ongko. Nu geus bulukan beuting kamarana sawareh ka ditu teh da. Dirawatan we. Gitu. Cenah gopet buku ge. Lain masalah gopet. Tapi ya urang gitu. Titah ngagungkeun. Made kitab Sapinah, kitab kuning, kitab kitu. Gitu. Ulah nepi ka ya sempet ya mah sempet kejadian. Ulin ka tukang ieu, ka tukang rongsokan. Ulin. Eta nu ngajual buku, nu ngajual kitu pas di tempat eta aya kitab. Namru eta mah ya Allah ya Karim, cenah ieu jelema. Ai ngaran-ngaran di tempat kitu kan tanu teh katincak teh itu ya ya Gusti cenah teh. Ieu teh catatan warawali, catatan para ulama. Para ulama nu nyata ahli ibadah ka Gusti Allah. Karya-karyana. Lamun urang ngagungkeun karya-karya ulama, lamun urang ngagungkeun catatan-catatan ulama, maka urang sami sareng ngagungkeun kanu nyatetna. Gitu. Kade urangnya. Urang kade made kitab-kitab itu ya. Urang kudu bisa ngaraksa. Gitu. Ayeuna misalkan ngaji bari ngarokok bari udo di kitu ke hareupeun kitab disimpan we luhurna teh luhur bensin korek kita nya luhur kitab ulah gitu. Ai buku-buku nu sajen mah tenan gitu. Ane apa nih dia kan aya naon bal tawassudu ahadi kutubil ilmi tah kutubil ilmi kitab-kitab ulama kitab catatan-catatan ilmu gitu. Jangan bantal kata haram teu meunang dipakai ganyal gitu. Tilep ganyalkeun ulah. Katanya. Urang udah diajar atau urang ilmu teu boga ngaji kurti bangkieu jeung ulama ge taradaek deukeut kalakah naon karakah goreng ka ulama teh aya kesalahan saalit tapi ka digede-gedekeun kesalahan ulama teh kitu nya jalma-jalma nu ngarti teh tong boro pangkat jelema atuh tong boro pangkat urang pangkat nabi ge keur nu ngewa mah
katingalin teh nu gorengna nya Pak Kangjeng Nabi weh lah nu mulia gitu. Komo dipangkat urangnya ka ulama ge sarua tah urang mah tuh ngamuliakeun karya-karyana atuh urang teh gitu. Ayeuna pokoknya mah ka para ulama, para ustad, para kiai, para ajaran hate kudu dibersihkeun. Amehna ilmu. Wah, ada ustadna ge teu bener keun urusan pribadina eta mah. Ulah kabawa goreng urang. Dai ilmuna mah tetep tina agama. Urang menghargai keilmuanana gitu. Enak gorengna makan pribadina eta. Ulah urang jadi goreng deh. Naon gorengna urang nyalurkeun mitnah teh ya, gibah teh ya, gitu kan. Lamun urang gibah ka hiji jalma, dosana eta jalma pindah ka urang. Rugi, urang migawe maksiat teh tapi dosa kabagian. Itu. Ngomong ka para ulama mah, nya ngarendahkeun para ulama. Nya ayeuna ngahina atawa ngagogoreng eta ulah urang. Wah cenah sok aya nu keun bae batur mah. Gitu. Mata kitu ge teu ngaji meureunna. Gitu. Aya ka kesal ka ulama, aya ka ngewa ka ijad ka ulama lah buang jauh-jauh. Sababna bisi hilang keberkahan ilmu dina diri urang. Kunaon ya teu apal wae ilmu teh meureun aya nu kituan panyakitan. Gitu. Mata bijil ti saha wae ilmu, ngaran-ngaran ilmu agama eta sae. Gitu. Jadi ngacaritanana ulah nepi ka ayana urang rasa iji dikasa ka jalmana nepi ka non ilmuna ge nepi ka ngewa ulah pisahkeun. Urang ngewa ka hiji jalma ketika eta caritanan jalma eta teh bener, akui eta bener caritanana mah. Tapi ka ulamana mah ka jalmana mah keun bae manusiawi atuh jalma ngaranna oge ngan kana ilmuna mah tetep urang kudu ngamuliakeun, urang kudu ngagungkeun kaulamaanana kana kailmuanana. Makana dititauna ditah neangan ilmu talabul ilmi paridatun neangan ilmu di dinya teh ngadeuketan ahli ilmu berarti ngadeuketan ulama lantaran moal hasil ilmu lamun urang teh deukeut jeung ulama. Da ilmu itu sifat, ulama itu zatna pasti ngahiji. Gitu. Deket jeung para ulama ngobrol tentang ilmu-ilmu sangkan orang apal ka Gusti Allah. Da ilmu teh nu hade mah nya teh ilmu supaya orang awas ka Gusti Allah. Gusti Allah nyahan deudeuhan teu ngawilah-wilahnya urang geus sarua. Teu ngabeda-beda, teu ngunek-ngunek dina hate. Henteu nilai gorengna, teu ditinggali gorengna keun penting kana kelebihanana. Diajar katanya orang pengorah dari penyakit tetap penyakit hatinya gitu. Matak ya karya ulama kitab ulama na kitu meunang direndahkeun haram gitu. Dina raraga ngamuliakeun ulama termasuk naon kitab-kitab ulama, catatan-catatan ulama, cariosan-cariosana termasuk keluarga na oge, keturunanna oge sami. Maka dina kitab taklim masana teh itu aya keterangan pan nyarioskeun urang ngaguru ka bapana anakna ge kaasup guru urang cenah kitu dimuliakeun tong dihina dimuliakeun gitu. Tapi jangan mah rata-rata ngewa misalnya ke jelmana pasti mereka tanya tata kudu berilmu gitu kan batur mah ngan urang mah urang kudu bisa ngabeda-beda kalakuanna gorengkeun bae da kalakuan tapi jalmana mah dasar wajib urang gitu anu kumaha tak anu hese teh batur ngewa ka urang ku urang dibales ku karesep ku kanya eta hese na kitu da kahadean nu paling utama teh eta batur mereka gorengan ka urang ku urang dibalikeun ku kahadean ulah dibalikeun ku kagorengan
batur mereka hadean ka urang dibayar yuk ka hadean tah eta mah sebutna teh malas jasa eta mah pantes mamari eta mah ieu nu hese mah gitu batur nonyok ka urang kurang seuri eta kumaha we Nyerikna keun eta gitu eta maka kade urang mah kasaha wae nya kasaha wae ulah rasa ijid rasa ngewa aya dina hate jeung pikeun ulah nepi ka kedal jeung kudu dibedakeun jalmana jeung kalakuanana benerna jeung salah kudu dibedakeun keur bener ya bener tanggapi gugu dina benerna keur salah ya ulah saha wae oge keur salah nita salah eta eta nya enten dina raraga ngamuliakeun para ulama termasuk ngamuliakeun para ulama nya naon karya-karyana kurang dimuliakeun wa yustahabu ayyakuma lil mushafi idza qadima bihi alaih wa yustahabu jeung disunatkeun naon ayyakuma lil mushafi nangtung si jalma lil mushafi kana mushaf idza qudima di mana-mana didatangkeun bihi naon itu mushaf alaihi kata jalma gitu li anal kiamah karena sanyana nangtung mustahabun eta disunatkeun lil fudhalai kana pirang-pirang urang anu unggul nu arunggul minal ulamai alna tetep di ulama wal ahyari jeung pirang-pirang jalma anu aralus pal mushafi maka ari mushaf aula eta leuwih utama tah dina raraga ngahormat ngamuliakeun maka urang sunat nangtung geuningan lamun aya semah nangtung urang teh narimana teh Quran dibawa wa yustabu ayakumul mushafi idza qadima bihi alaih disunatkeun naon yen nangtung lil mushaf yang si jalma lil mushaf kana mushaf idza qadima dibawa didatangkeun Al-Qur'an didatangkeun ka narimana teh bari nangtung ngahormat gitu. Upacara sok nangtung ngahormat nih nu dieu ke jadi nangtung makana dina marhaba dina asroko itu nangtung ngahormat sopan lamun dieu mata lamun aya gareng marhaba urang di masjid macam nangtung coba ayana uraya sema urangnya mah Kijae datang kaki bakarnya mah Assalamualaikum cek Kijae teh ceki bakar waalaikumsalam ya terus kalabat atas fajar ketika sasalam teh nangtung ki bakar teh tah menghormati tah montong diuk bari sasalaman teh diuk we sopan gitu kan eta dan aya gegeden aya naon di mana datang tenang nangtung menghormati keur upacara yang hormat manera aya nu hormat manera bari dieu nah, kecuali itu bisa nangtung sunat itu nangtung menghargai itu sunat nangtung itu lianal kiamah mustahabun karena sanya nangtung eta disunatkeun jadi boga ganjaran ku nangtung naraga ngahormati eta ai aman si tamu nate kiri asa minggu cari contoh kok ada si belum militer nangtung gitu hanya eta mah jadi masalah eta ningali kondisi eta mah eta dina padan nangtung na di dinya teh ngahormat eta keur ngarariung torojol assalamualaikum ya semah kuna nangtung urang teh itu beri salaman itu beda deui atuh ari urang keur di masjid mah gitu kecuali lamun kan macam marhaba asrokoa narangtung pan sadayana itu ngahormat saha ka Kanjeng Rasul itu
Boga ganjaran teh sopan lah tuh dia dibaca sholawat baca itu tuh. Gitu. Ini iya sekedar misalnya teh baca hukum marhabah gitu kita saran lagi enggak sampai Ari eta mah da kesempatan latihan. Kita sama etanya. Rek nangtung teu naon kita eta kesempatan latihan beda sangariungan mah. Jadi ku nangtung eta disunatkeun mustahabun aya disunatkeun eta disunatkeun. Lil podolai ka pirang-pirang arunggul. Jadi ku ayana nangtung teh li anal kiamat karena sanyannyana eta nangtung mustahabun eta disunatkeun lil podolai ka pirang-pirang anu unggul anu utama anu berhak nu terhormat gitu. Datang nu terhormat nangtung kerapat torojo kades nangtung sadayana eta kedan hare-hare we sering ngahinakeun sunat nah nangtung di dinya teh sunat minal ulama halna tetep ti para ulama wal ahyari jeung pirang-pirang anu aralus datang nu aralus nangtung eta nya dina etika teh komo ayeuna ngadatangkeun Quran nangtung ka urang eta nya pal mushaful aula mangkare itu mushaf leuwih utama leuwih unggul leuwih hebat leuwih hade gitu. Quran itu ulah nepi ka ngasongkeun Quran dialungkeun ustaz wah kacau katanya. Eta janten urang di nararaga ngahargaan ngahormat kijaen keur leumpang nya keur leumpang ya usum teh naon usum halodo atau usum ngiji nya usum hujan usum ngiji teh keur leumpang ai pas teh aya cai teh usum hujan meureun cai hujan teh lencang angkleung gitu tah ai pas disidik-sidik teh kade urang lamun rek ka masjid rek salat aya cileunjak ulah kukumah di dinya apa kena baseuh lain baseuhna tah najis eta kotor tah najis rek jumoah hujan cai banyak kocak ulah nya kijaen keur leumpang sisi jalan pek teh aya si jalan aya cai ngalir di girang da pogomeuran hujan teh rada gede tiba girang mah cekot aya ditinggali teh geuningan alah geuning ieu aya kertas disidik-sidik teh oh ieu mah Al-Qur'an yang sacoek katempo tulisanana katanya katempo ya tulisanana kumaha cokot canak tong diantep canak gitu poekeun sanagaring duruk nah diduruk dirinya lain berarti bade ngamusnahkeun naon tapi ngahindari kana naon ngahindari karena perkara-perkara nu goreng bisi kumaha teh bisi kitu jadi kagorengan gitu da susah ngaraksana duruk kawahangankeun eta nasi kertasna teh mun didinya bisi kalengkahan deui gitu ieu urut ka durukna teh kawahangan makan musnah kan gitu pas cenah kumaha lamun rek diasupkeun kana gelas caian kocek-kocek uyup mah pinter eta ayo eta mah pinter ada eta jadi ulah nepi ka kieu diduruk antep weh entong lantaran naon dina tapak ngaduruk masuk aya tulisan kana bisi katajong teh bisi mending rawatan eta ka kebulna gitu karena caikeun gitu kan bahekeun kawahangan gitu musnah kertasna eta teh gitu dina pada urang ngaraksa gitu entong diantep kadang-kadang ya kurang secewirnya antep aduh tah ku minim-minimna ilmu ku minim pangarti kadang-kadangnya sok seueur coba ya pernah gitu kejadian gitu hijinya haji mangsa gitu amang ka tukang rongsokan Cianjur rongsokan Ageung
nempo buku-buku eta nimbangan buku-buku sabandungan diperhatikeun dicanaka itu kawan ai pas atas menang ngilo gitu di tempo tuh aya Al-Qur'an aya kitab-kitab ya Allah kumaha gitu nah eta ngeri eta nepi ka kumaha eta Qur'ana mah dibaca mengantin entong dibaca candak we gitu ada teh mentak urang kadenya orang bisa menakan di mana wae Al-Quran bahasa lembar rawatan gitu. Rawatan ya. Ngeri atuh upami jalma geus kitu nya kana kitab suci geus geus kurang adab gitu teu sopan gitu. Mulia kene Al-Quran teh batan urang oge gitu. Orang malah naon atuh maka kade orangnya gitu. Dina nyimpen Al-Quran kade deh mulai ngaji mah apal kan mentak wajib tolabul ilmi teh wajib nyiar pangarti karena ngalogat sacoret kan jadi saksi kan di akhirat tai pulpen eta teh gitu alan cenah ngaji itu ngaji Gusti cenah abdi jeung ya mana buktina tah ngomong tai pulpen teh abdi Gusti cenah dicoretkeun kana kitab gitu jadi bukti eta tengke teh kan mah eta kaharti ge nya halus kaharti mah aya bukeun teh ngalogat ingat kan renyak baca ada katanya eta maka ada urang kudu naon kudu hati-hati soalnya naon akhir-akhir iya jalma loba ngarendahkeun kana Al-Qur'an kana kitab-kitab ulama loba gitu makana naon dina lomari eta nepi ka kitab geus teu puguh nyaut-autan nepi ka disimpen keneh kahiji inget kanu merekna kadua ieu teh kitab ulama jembatan ilmu macana teu bisa ge keun bae lah gitu simpen we nah nepi ka oh cenah ganti atuh kuno anyar cenah kitab teh eta geus dekil gitu pangmelikeun atuh cenah matak sodako utama itu mangmelikeun kitab itu nepi ka dipayun ya aya jalmi kieu ang cenah hayang sodakoh tapi anu langgeng ngaliran naon sodakoh kana tempat ibadah cenah komo ayeuna sodakoh kitab-kitab ulama ketika orang mangmelikeun kitab ka santri ketika orang mangmelikeun kitab ka ajengan ku ajengan dibuka eta kitab diamalkeun dipake ceramah pake papatah nu ngamalkeun ana eta tina sumber tina kitab eta maka nu mangmelikeun kitab ka bagian ka hade ngalir terus kata kitu teh diajarkeun deui ngalir terus itu kitab pamere sabaraha urang tuh teh Habib Ahmad dari Jakarta teh tempat eta ihya sana tapat jilid Fathul Muin gitu Fathul Muin yang 4 jilid ya anak-anak pas anu kahuruan kaduruk kahuruan si abah di kaler curi ka dia curi sadar cenah aduh musibah naon bah kitab kadulu kabulum cenah keur ngalogat enan keur ngapalkeun dina lilin eureum deh hadena iman teu kaduruk deh bae kaduruk hentong sedih lah geus seceng teh ngan meureunna logatan nu baheula eueuh kitab maya keneh pasikeun deui da pamere ieu bikeun deui atuh da loba-loba teh dibacana ge hiji jeung jarang jadi nu utama itu sedekah eta teh itu sedekah mentak aya hiji-hiji jalma ku pinter-pinterna ya jalma nya dina masalah ilmu dina amal pinter nepi ka tanya datang ka ajengan ya ajengan sugan aya kahayang cenah ajengan hayang kitab naon gitu kemarin tadi tulis dasarna teh nya teh payun teh tahun sabaraha teh eta teh ditulis dihitung teh kana 5 jutaan
Itu kita banu ada meureun duit da eueuh anu pameserkeun 500.000 lah ai kabeh mah cenah da eueuh duit nah ieu we cenah atuh salah sahijina eta kan hareup ditanyana ge butuh kitab naon kan nya saha pangabutuhna ditulis dihitung teh 5 jutaan lebih gitu dihitung tulus nama sabaraha di pameserkeun 500.000 nya sakitu ge alhamdulillah gitu alhamdulillah sakitu kungsi tadi tulis tah kita banu cenah PK butuh gitu. Nah itu kan kita ku ajengan teh dibuka ditelaah dipapatahkeun diceramahkeun gitu nya terus karangu aya diamalkeun kudu ngadangukeun ku ajengan diamalkeun tah anu merena teh ngalir jelema mah geus maot ieu mah tuluy ngalir ayeuna cok lamun sedekah duit 100.000 tet sapoe beak ngalir mah sakitu-kituna gitu sakitu-kituna tapi sedekah kitab lain berarti ngahinakeun kana sedekah artosnya tapi kan perbandingan kalanggenganana bade sedekah barang ka masjid pinter deh ya no sedekah teh ka masjid teh nah nanyakeun ka panitia pembangunan kerjaan masjid Kang cenah ari paimaran eta sabaraha meter ka sabaraha meter wah cenah ieu mah kur 2 meter ka 3 meter cenah lega paimaranna ge gede manehna teh naon meuli keramik na we jadi pan unggal ieu dipake salat lamun dipake keramik di masjid mah di tengah masjidna pan salat aya belah dieu moal katincak manehna mah hayang dina pargi imamna we mungkin anu gitu tincak kayak gitu aya nu kitu tah gitu dipilihan batur mereka hadean mereka mah teh hayang nu langgeng gitu sedekah nyeun masjid ngabangun masjid reongan itu ya der teh aya naon aya agnia nu beunghar hayang dipugar anu ingat kadinya mau adaekeun mugar masjid lantaran karunya nu sedekah ti heula ngeusan meureunna da masjid ge diburak diganti ku nu anyar anu sedekah teh sorangan jadi beak meureunna teh anu apal kadinya mah mung narima bantuan pembangunan masjid ngamugar anu geus mung jaya nu kitu eta halus jadi supaya ngalir terus gitu eta jadi lamun geus dipugar mah merentos ya lapur digentos ku nu anyar nu anyar ya nu langgengna gitu palinter batur mah tuh gitu maka no ya mah enak ngamulyakeun ka para ulama ngamulyakeun kana karya-karya ulama termasuk ayeuna kitabna ge urang gitu nya dimuliakeun ya gitu deh urang tina kahadeanana sedekahna kitab beda gitu mereka marita bahasa besar kitab naon kamari teh nganyar teh nya eta naon ukur lijen mana eta teh indung alan eta teh pas rek meser kitab harita teh kajeng saja nya asep pas teh ka Cianjur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pas pada ka Cianjur masyarakat kitab narik ka uyep teh ya cicing dina rekening teh dicana kayak teh ya indung alan ke mana cenah Cianjur cenah meuli kitab eta naon duit keur meuli kitab ya iya we cenah ieu eta mah keur meuli udud bere 200.000 meulikeun kana kitab meuli kitab apa ngalir eta teh lan ngalir gitu jadi palinter mah gitu nya atoh di ieu teh eta jadi walaupun urang teh ngaji pan ganjaran mah boga lantaran urang nyimpen saham impes gitu impes ke akhirat gitu oh atuh tangan santri get ya santri teh pinter soleh bager gitu butuh kitab naon kitab anu pangmelikeun nah ngalir ka jadi ieu santri jadi ajengan ilmuna nyalir ka urang da urang anu milu impes di dinya teh kitab tah gitu ada atuh batur mah teu katingali gitu coba lamun bere duitna 2 poe beak
Eta mah. Kita awet. Gitu. Paling tah tak bising ke dikeresakeun baroga duit gitu ke sodako lah tangan santri. Ya, tapi fakir miskin perlu gitu nya yatim piatu fakir miskin sok gitu. Tapi orang yang nulanggeng ya aya nu mere duit mah dah sampai gebeak gitu. Gitu. Yang nulanggeng aya ya budak sengaji osok cenah sengaji ngaji kitab bencana enggak senang ngaji kitab naon kitab anu boga kitabna teh atuh teh orang meuli meulikeun tah eta ngalir tah eta gitu ya hade eta batur mah nepi ka kitu sedekah teh nepi ka anu nanyakeun datang Ustaz kinten yang kita benar diperyogikan kita benar aya kita yang kita iya bang meulikeun tapi teh kurang-kurang deh nu ngabarohong deh aya jalma cenah lamun hasil mah pamaksudan kayak hayang naon lah cenah urang ieu wih eta ngaji ti jam 11 sampai ke jam 1 atau 7 urang wah tawasulan selama 40 poe itu jadi tah manehna teh asana teh jadi gitulah jadi aparat lah terjadi beres nah ieu jelema teh ongko eta poho seh 5 bulan datang dicurik aduh budak teh cenah kieu saya teh meureunnan eta cek teh curik cik eta boga janji teh baheula kagok dan kita kudu togmol naon sugaan teh heula ceng teh boga janji naon geus dilaksanakeun kan rek barang beres sok barang beres heula laksanakeun heula tapi cenah eueuh duit mah cade nya nepi ka henteu tah ngan aya dulurna nu ngarti eta karengan ku dulurna ngobrol bejana cenah kieu ceng teh kitu cenah sabarahaeun tah kita belikeun kita alhamdulillah lulus deh nepi ka kiwari gitu. Kita kayak nama taramicin. Aprok udud mere udud sabungkus ada marunan nyaho nya. Gitu. Ya, jadi tina kitab mah insyaallah nya lamun urang sedekah bangsa kita bangsa itu ya ilmu gitu. Sedekah ilmu lebih bermanfaat gitu orang. Gitu. Maka urang ge lamun nempo sacewir wayahna canak. Gitu. Ulah nepi ka ayeuna da kertas ya entong tong nempo kertasna nempo anu disimpan dina kertas nempo tulisan dina eta kertasna eta mun aya kitab ulama ngomong kitab ulama eta dina lomari itu nepi ka aya buku-buku buku-buku tahun sabaraha itu aya tuh tahun sabaraha nya Islami itu nepi ka aya buku tahun 82 84 asa aya tuh nepi ka geus bulukan geus garang inget lagi teh saroek sawareh beureunan teh ge antara naon inget kana merena inget kana itu yeuna katanya teh eta dina raraga urang ngamulyakeun ulama maka di dieu oge katanya di dieu ge ngajadikeun hukum sunat gitu disunatkeun di mana-mana urang dina menghargai ulama menghargai gegedean itu nangtung berarti ngamulyakeun termasuk karya-karya ulama na oge urang mesti diutamakeun nya nepi ka kan tadi di luhur ba'da sudu ahadi kutiba ilmi kutubil ilmi gitu balik ari kertas kitab dijieun ganjel katanya kutubul ilmi haramun eta haram teu meunang aya kitab tilep bade kertas tulisan urang oge urang nulis hadis kitunya nulis hadis efek teh dana kertas sacewir teh ada sok ngapalkeun teh ngadarese yang ngapal hadis sampai sahadis we hiji we heula ngapalkeun sabaraha sok namun ieu atau ayat-ayat pilihan sampai hiji we urang ulah ngapalkeun kana TikTok kan akun batur mukan profil batur kali-kali masuk apa akun eta hiji tulis we urang teh tulis ya dibaca we bari naon bari kagiatan eta tah kade eta cewiran eta teh kertas eta teh mending kena duruk we leburkeun gitu ya
Lamun mah urang teu make etika model kitu, lamun mah urang saroja ngahinakeun, nganggap rendah. Nah, jangan tulisan urang, tapi eusina tulisan hadis atau ilmu, mudah ngamuliakeun. Itu catatan mata di tahun 80 catatan aya. Oh, di tanggalan pan. Ya, kitab tahun sekian, nulis ya tahun sekian. Ya terus aya tanggalan. Seperti kamar hayam aya da hoream ngalogat teh aya hayam kan ngapake ya we kamar hayam. Jadi teu meunang kitab ulama oge dijadikan ganjal atau dijadikan naon wae tetep kudu dimuliakeun dirapihan mun teu tiasa mending duruk we lebur we hancurkeun kacai kawahangankeun we entong diduruk dina wadah runtah diantep lantaran aya keneh tulisanana teh sok we geura sok kertas beuleum tulisanna teh sok kageleng teh aya keneh teh mantak mun tos dibeuleum dirawu deui lebetkeun kana ember caian we pucek hancurkan buang tapi dibuangna kade ulah dina wadah runtah diwahangan saya nama gitu paham teu bisa kita bisa mengih kertas naon itu di jalan tak kumaha bawa pada kitab ulama pada Quran nah jangan catatan-catatan tulisan gitu sempet hiji mangsa meuli bala-bala kertas dina HP dina teh hadis unggul ya Allah jadi pakai ganjal bala-bala cing teh Gusti nah agung tak kade tah urang tah ha eta meuli bala-bala kertas nya pan barang kertas ninganan pastikan ya bala-bala nasep tinggal kertas teh aya minyakan di tembok teh hadis hungkul di dinya teh ya kalau ya urang kade teh leuheung ka pangih kurang langsung diamankeun diberesan ieu kumaha lamun kabeh kuno saja kecek digucek dikit asupkeun kana wadah sampah gitu kade eta tah urang sok sanajan eta tulisan dina kertas biasa sanes dina lembar-lembar Al-Qur'an sami datang tulisanana eta tulisan Al-Qur'an tulisan ilmu tulisan hadisan gitu sami Taksi Arabiknya itu wallahu alam bisawab.